Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dibika hormat. Sateacana hayu urang sadayana panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat jeung karuniana sangkan urang tiasa kempel dina acara ieu. Shalawat sinaran salam teu hilap urang curahkeun ka junjunan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, jeung nepi ka urang anu mudah-mudahan menang syafaatna di akhir zaman, amin. Tepangkeun wasta sim kuring Arif Ki Muhammad. Sim kuring ngagem pancem jadi panumbu catur. Teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina acara ieu. Ku kituna supados henteu nyolong-long waktu, hayu urang sadaya buka acara ieu ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, nincak kana acara salajengna supados teu disaha-saha, sim kuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Dr. Dinia anu asalna ti Majalengka, Bobor Kapting 1 Februari 1880. Mantena mangrupikeun dokter Rumah Sakit Unit Daerah Majalengka. Wilujeng enjing Bu. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Doni Sutarman anu asalna ti Majalengka, boborna kaping 24 Desember tahun 1855. Mantena staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Para hadirin supados urang leuwih ngeleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandangna ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Dr. Dinia kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Dinia anu parantos ngadugikeun kamandanganana. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana saalitna parantos muka pandangan urang sadayana ngeunaan protokol kesehatan. Nurutkeun mantena, protokol kesehatan teh mangrupikeun salah sahiji cara ngarah urang sadaya tiasa kahindar ti virus corona. Arurang anu sering ngabaikeun protokol kesehatan leuwih ageng kamungkinanna beunang virus corona. Umargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawalanana anu salajengna ka Bapak Doni Sutarman dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Doni Sutarman anu parantos ngadugikeun kamandangana. Nurutkeun mantena aya protokol kesehatan ngurangan kecemasan urang sadaya kana terinfeksi virus corona. Kaluwihan protokol kesehatan anu aya lamun diregepkeun bener-bener bakal ngurangan angka jalmi anu terinfeksi. Sajabi ti eta, lamun urang nerapkeun protokol kesehatan, urang oge ngabantuan pihak medis lantaran saeutik anu beunang terinfeksi ku virus corona. Ari ku kakuranganna nyaeta aya rasa kurang nyaman pedah urang henteu biasa nerapkeunana. Ku kituna angger wae ieu teh penting pisan. Ngarah tereh leungit eta virus corona. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros ngan ukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pandanganana teras nyebatkeun namina. Ku para pamilon dihaturanan kanggo naroskeun ka para pangjejer. Hatur nuhun sadayana ka para pamilon sareng pangjejer anu parantos ngadugikeun perhatosanana
atawa pertanyaanana ka para pangjejer. Hatur nuhun oge ku para pangjejer anu parantos ngajawab pertanyaan ti para pamilon. Teu karasa acara ka acara tos rengse. Sateu acan urang tutup acara ieu, hayu urang ngadoa ka Gusti Nu Maha Robi sangkan acara ieu tiasa rengse dengan lancar. Doa dimulai. Acara terakhir nyaeta nutup sawala. Hayu urang tutup acara ieu ku awasan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mung sakitu anu sim kuring dipikahatur. Hapunten bilih loba kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.